doakeun ieu panganten oge anu kagungan maksad mudah-mudahan tilas kalugulan hajatna sing kagentosan anu langkung sing langkung beunghar sing langkung jembar sing lancar usahana jol-jol rezekina ti kidul kaler kulon jeung wetan malahan ti luhur jeung handap amin ya Allah ya rabbal alamin ai hirup urang sini doakeun we nya omo kamari dengan politik maju politik di Pasir Langu datangi desa kamusibahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ratusan jalmi anu janten korban malihan aya tentara saurana teh nuju latihan eta teh ya Allah ya Rabbi ieu teh jadi hiji pepeling kanggo urang sadayana kade urang teh kudu ngamanfaatkeun waktu ulah kajongjonan ku kahirupan anu sebutan mah ieu teh panggung sanewara bakal aya kahirupan anu abadi nu langgeng eta anu kudu diudag amal-amalanana heeh ilmu tungtut dunya siar ilmu siar dunya tungtut jui ya urang doakeun kasadayana anu janten korban bencana longsor di Pasir Langu Cisarua mudah-mudahan aranjeunna ditampi iman Islamna mudah-mudahan ditempatkeun dina tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala. Atuh anu dikantun keluargana, rayi rakana, sepuhna, atanapi murang kalihna mudah-mudahan dipapalin kasabaran katabahan. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimahnya. Amin.